Simkuring boga pesenan. Da maklum anu ngaranna Kang Ibing eta urang sararea hiji mangsa mah hirup katungkul ku pati paeh teu nya dimangsa. Kang Ibing ayeuna sisirian teu terang isuk geto dipanggil menghadap kehadirat Allah. Tah lamun simkuring eueuh sawararaaskeun boga pesen amnya geuning sok batur hayang dianu dimakamkeun hayang dianu nya amanat. Hiji mangsa mah curat coret nyieun tah kieu ye rumpakana teh eulis lamun jaga akang ngulang datang mangsa raga paturai jeung nyawa mihape akang mihape panggolerkeun ieu diri dina lahunan sumedang nu endah kitu nya.